Alhamdulillah dinten ayeuna teh tepat Pak Iki sabulan ngonten. Pokona mah dinten ayeuna mah Pak Iki bade masihan kejutan. Saacan ngabahas kejutan tinggal Pak Iki bade ngarujak eta teh atawa bade tuangnya. Saur Pak Iki teh tuang jeung budak mah ieu aya bahan moal bisa ngucurkeun sambal kana sangu. Tapi da moal nikmat atuh bae kucurkeun we di sisi. Tinggal Pak Iki geus milihan benot rek di kumaha eta nya. Tos ulah ngabahas benot ayeuna mah urang karaokean, urang hibur Pak Iki nuju tuang. Terhanyut dalam kemesraan, buat diriku lupa segalanya. Rintihan dan jeritan hatiku. Tah eta kejutan natenya wios sakedap oge. Pami ditamatkeun masok hariwang, Pak Iki masieun seueur anu ngulem. Kumaha atuh engke teh Pak Iki teh kalah nambahan deui pagawean. Pagawean jadi penyanyi dangdut. Heuheuy deudeuh. Atos heula wilujeng beraktivitas tong hilap sarapan heula bili salatri. Tong kapiheulaan wae ku Pak Iki.